Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Paus Mubarok di kelas 10 di PS2. Di dieu abdi bade ngawancara pembiang perkawis COVID-19 di Indonesia. Mangga tepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi biarna Paus Mubarok. Naon padamelan Mamat? Alhamdulillah, Mamah ngaulang di SLB Negeri Cibubur. Naon wae dampak di COVID-19 karena padamelan Mamat? Salami COVID aya dampak anu jelas nama kami guru khususnya di SLB. Mama kan ngaulang di jurusan tunarungu aya halangan-halangan anu biasa didudukeun ka murid kumagi kan sareng murid tunarungu mah kedah bahasa Indonesia nama kedah bahasa Sunda mah patepang wajah gitu. Janten salami ieu komi aya pembelajaran online kami murid komi ieu mah kirang efektif. Cara ngahindaran COVID-19 saur Mama teh kudu kumaha? Kedah makanya salami ieu panginten urang tos aya protokol kesehatan anu ditetapkeun ku negara. Salian teh eta oge memang papada urang sadayana sanaos tos aya katartos satu negara urang kedah papada ngartos kajagi kesehatan di antawisna jaga jarak sareng papada jami komi di luar bumi tepang sareng rencangan sareng murid sareng wargi tekenging ngariung langkung ti 10 jami oge kedah ngajagi kesehatan 3M memakai masker, nganggo masker, mencuci tangan, mengawasi pandangan, menjaga jarak, ngajaga jarak kepada jami. Itu nu dikenaikeun. Insyaallah mudah-mudahan sanaos mungkin tos daya Covid urang tetep ngajaga kesehatan kami. Kumaha sikap Mama karena pembelajaran jauh ini? Kangge pembelajaran pun anak salami pembelajaran jarak jauh kata wisna aya kirang efektif salas nama namun kan sanes kahoyong urang mudah-mudahan teu salami na lumagi kan aya mata pelajaran anu sama kedah orang kali teh aya di lingkungan pembelajaran di sekolah seueur kan pembelajaran anu kirang kiat kami orang kali janten potensi orang kali teh seueur nu teu acan kagali. Mudah-mudahan kapayuna Covid teh enggal teu aya janten orang kali biasa diajar sapertos sabaraha sabaraha di sakola. Terus orang kali teh katinggal potensi masing-masing kangge pembelajaran sareng katinggal mana pembelajaran anu nu kedah leres-leres pisan memang ayeuna teh punya sares nama murah kali teh biasa namun kan kira katawis gitu ya mudah-mudahan lah salajeng nama Covid teh ingat teu aya. Kumaha tanggapan Mama karena jalmi anu sok kene ngalanggar protokol kesehatan? Enggak jalmi atau nanti
terang aya jalmi anu sok ngalangan kesehatan nya salasna mah prihatin namun aya sabaraha faktor panginten anjeunna nya memang kirang paham atau napi alih paham anu hal eta panginten urang kepada jami kedah saling waspada saling emotan kajami anu sok ngalanggar protokol kesehatan emotan deui entong sungkan-sungkan panginten ditegur dinasehati supados anjeunna uninga dan sareng waspada harusna covid teh kedah ku urang teh dihindari supados urang henteu kakenaan penyebab eta. Harapan mama kapayuna karena COVID-19 teh kumaha? Ya mudah-mudahan salajengna urang kali urang oge biasa sasarengan sakola deui sapertos biasa. Sakitu wae nu tiasa abdi taroskeun. Hapunten bilih aya Rasa kelepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.